Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya guring Dek Mulian. Nah, tempo keur di mana coba? Nah, ya di bejaknya Campaka Cianjur Kidul. Nah, tepatnya keur di Curug Cikondang. Bisa terpercaya aslinya wani di Lumpen tah. Dan kan salah curug nanya. Set. Tuh. Bisa majarkan bohong. Seperti kieu akses jalan menuju lokasi Curug Cikondang dengan sangat tiris dan hujan muruh muy laletik. Kita pun terus semangat maju bari kukurubutan ka kebon. Kajurung kupanasaran, kita pun terus nerobos ka ieu jalan. Dan pada akhirnya kita pun tiba di lokasi. Ini dia, selamat menonton cuplikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, Mang DM keur ulin ayeuna mah di daerah Campaka, Campaka Cianjur. Tempokeun tuh. Curug Cikondang, tong salahnya pernah arulin ka dieu nya, arulin atuh. Tah, ayeuna urang langsung wae ka jero nya. Ayo. Tuh. Ayo, mbak. Ayo bisa milih paket. Paketnya tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Jadi kanu mana? Jadi kudu aya kebehanana di nanti ya. Ayeuna kudu ka dieu heula siga nang kudu galoket. Heula urang diheula karcisna. Itu Pak. Ya. Karcisna 5.000. Anak mah tidak terhitung ya Pak. Yo, 5.000 menang duaan jeung pamajikan ya budak mah tidak dihitung geus 5 tahun mah. Ya, bayar heula tapi tuh. Dikit. Heula. Yo. Sayana mulai asup tuh. Oh, curugna mantap. Keren sih. Lumayan tarinyul jalan aja tuh budak yang pemajikan nyali cakep pakai sepatu nama kadia mah pantasnya pakai sepatu nu cucukan sepatu paranti ka gunung dragon teh ningenan
tuh jauh keneh perjalanan teh nya tempokeun bakal rame we ieu mah mun teu rame nya urang ramekeun pokona aslina wani diriungkeun nya. Tah ieu akses menuju Curug Cikondang nya lumayan kudu nguriling heula urang rada jauh tuh ka ditu. Tuh aslina anak pamajikan milu ayeuna mah jadi teu bisa sorangan ayeuna mah. Mal bisa leluasa nempuan itu iya belum bisa nempuan sawah kebun tuh kalau iya masih kena jauh ya tuh nguriling ya nya tah pokona mah tong hariwang anu ulin ka dieu mah warung aya deukeut warung tah warung loba tuh lesehan aya rek jajan baso rek jajan batagor siomay aya di dieu mah pokona mah tong hariwang lapar masih jauh kene tuh ka handap ditu pokona mah tuh jalan ge tuh aing mau pamajikan budak tuh rada hese itu rada tiris teu jadi make ciprut orang teh make sweater biasanya sok make jaket kulit ayeuna mah ulina kan karena daerahna daerah dingin jadi make sweater gitu tuh majikan ini sisirian anger pada hatena mah tiris eta mah. Tah ieu akses jalan ge aduh kudu nguriling heula urang teh nya nya wayahna kieu kudu butuh perjuangan heula. Jadi ulah ujug-ujug hayang langsung nikmat kudu ripuh heula tuh capek heula ente namanya. Pokoknya budak tuh ripuh jalan mending jajan heula jarajan atuh tah di dieu ge tong hariwangnya di wisata kieu teh loba nu urang jajan jadi tong kudu sieun lapar dia aya cilor tuh si bina. A few moments later. Kurang turun heula ka handap aya namanya. Tuh. Make tangga anak tangga tuh. Turun 1 2 3 4 5 6 7 8 nya. Ieu sebenarnya teh luhur kene tadi. Nya. Tuh, tiris. Cuacana tiris. Itu kebenaran keur ada hujan. Tah, tong basa-basinya tempokeun ye. Tuh. Sanu apa? Coba. Tah, turun deui nya ka handap tuh. Oh. Tah. Kurang gadi heula ieu mah kasaung heula. Tuh. Sakitu ayeuna Mang DM keur aya di Cianjur Campaka nya Cianjur belah kidul ya cukup jauh perjalanannya. Curug Cikondang tong salah Curug Cikondang ieu uberan hungkul nya uberan hungkul. Tuh. Curug Cikondang. Curugna indah aslina oni diliungkeun sok saha pokona mah nu can pernah ulin ka dieu wajib ulin dah kudu pisan pokona mah. Tuh. Ngeunaheun senang pokoknya mah di dieu mah anu boga hutang mah pokoknya bakal pokok we di dieu mah take balik bakal inget deui. Tuh take urang gahandapnya urang nyobaan karena sesak bambu ya ana jembatan bambu alias jembatan awi take urang cobaan ka handap urang budak di tongoh keneh ya belah mana ya tah jadi tuh de ajam nu mana cilorna minta bapak tuh jajan heula budak mah tempo bapak hoyong tuh tah ulah pohonya jarajan atuh jadi selain ulin teh kudu bisa jajannya udah penting eta mah nomor hiji soalna ai beuteung mah da lapar mah teu bisa dipaling. Oh jajan cilor nya urang dana ulah bari langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah nya ulin bari jajan doang. Jajan kemana naon deh, ayah tuh majikan gaya nama milu, kayaknya mah yang milu wae kudu alus gitu. Yuk,
Tuh kayak orang kahandapnya sekedeng deui. Kahandapna tempo. Tah, aya nu kieu ulin mah kasolokan, teu jauh ti solokan karena cai mah lebih penting lebih utama. Sangke urang cobaan kahandap, tah ayeuna di dieu cukup lumayan udarana rada tirisnya, jeung di dieu rada berisik tah, rada gandengnya. Tuh urang temponya keluar. Tah, tempo. Tah. Tah ieu Curug Cikondang, saha nu pernah ka dieu sok. Ngacung nu pernah ka dieu di dieu mah terus terang kakara ayeuna ka dieu nya, matakan nyobaan tadi teh bari lewat arek ka Gunung Padang nyimpang heula ka dieu panasaran ada tukang ulin nu kudu kitu arulin atuh. Tah ayeuna mah urang langsung nya deuketan wae kana curugna tah ayeuna teh urang ka handap heula. Hayu langsung. Aduh jalan lagi kieu euy. Ayo dah jam. Tuh, atuhun budak mah tempo. Ah, sok ulin sorangan itu. Tuh. Tempo, tanya tuh. Tuh, itu ya. Nah. Nah, iya guys, Curug Cikondang teh nya. Pokoknya jauh-jauh di Bandung aja tadi teh lewat ka dieu teh cerita nama rek ka Gunung Padang. Tah, nyimpang heula ka dieu deket. Tempo tuh di luhur. Tuh. Ayo, dajam naik ka dieu. Rada tiris urang ka belah luhur seutik tuh urang kana sesaungan ka luhur nya. Urang bari ngadeukeutan kana curugna. Oh. Tempo kamera buat hancur ya, gue saya ngocor. Seger pokok namanya. Tah gitu nya arulin atuh ulah ngalabruk di imah. Aya nama sok ulinkeun tuh. Mantap pokoknya mah. Hayu kaluhur. Naik, urang ngadeukeutan kana curugna. Set. Mungan memajikan mah euy di teh paekeun teh. Atuhun budaknya tempo. Tuh, ka ditu kana curugna da jam. Licin. Pelan-pelan. Tuh. Ngasuh budak jeung pamajikan teu kudu jauh-jauh bawa ka curug kieu nya lameh eueuh tukang dagang. Tip saha di dieu eueuh tukang dagang, belah tongol loba tukang dagangnya rek meuli batagor, rek siro, rek somai, rek baso, aya komplit jeung pokona mah tong sieun kalaparan ulin ka dieu mah tah. Aya nu main ieu tuh. Terjun euy. Turun tambang nya, lain tambang nu turun jelema nu turun hayu urang deketan saeutik. Ayo. Beuh. Tuh bisa percayanya aslinya wani diriungkeun tah Curug Cikondang cuman geus runyem euy geus ka tempo itu sebenarnya mah geus kudu ka tempo netralnya Curug Cikondang teh. Saya nu ngaranna Curug Cikondang nya. Ayo urang deketan di titik di. Orang balikeun nya ame jelas mah kamerana ieu. Tah. Set. Ayeuna orang ngahandap heula langsung poinnya. Licin. Yo, kukuin dicuplik handapnya, tempo. Set. Tuh, cakep pokok mana aslina ieu mah. Lain bobohongan, dah. Si majarkeun bohong tah cai asli digejeburkeun tah jeung kamerana ge.